kumaha ngadatangan anak cak Gusti Allah ya Jibril akim fulana ya Jibril numpulana hei Jibril hudangkeun si anu hei Jibril heeskeun si anu kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah peutingna si eta hamba lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat eueuh nabi eueuh rasul aing yeun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana kadang nyanana mah susah kadang nyanana mah gering kadang nyanana mah terhimpit teu boga tanah teu boga imah kadang teu boga tapi nyana memikirkeun umat hudangkeun Jibril aking fulanan udah mandi wudu tadarruk ka Gusti Allah pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor di antara jelema-jelema nu terlena di dunia jelema nu keur terlena ku makhluk jelema nu pohon ka aing udangkeun si eta mah keuna tadarruk ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia sibuk soal makhluk sibuk ku nafsuna jeung ku setan nyana cal bersih toh udang Bismillahirrahmanirrahim zahir narapi sesuai jeung syariat batin narapi sesuai jeung nu dilakukeun hakikat torekat lah bagus norekatna teh artina sanajan norekat gain ceun jadi mah teu artina norekat mah norekat tapi jeung dunia masih keneh ngahiji norekat mah norekat jeung makhluk masih ngahiji keneh atuh teu jadi teh mah norekat nu mantak ulah salah imah abdi alhamdulillah cenah geus norekat kumaha eta emang guruna di mana di itu cenah guruna maksudna norekat deung naon ieu abdi usaha babari ku torekat ya salah guru teh salah sia ieu torekat mah deuk miceunan kokotor di antara kokotor dunia jeung makhluk sebab dunia ieu adalah fana sebab diudag-udag ge moal dibawa ke akhirat kotor teh makhluk ngan sakadar dua cek Imam Ghazali mun teu ngalem nya mah kitu nyacad berarti kokotor tinggalkeun heula makhluk satungtung urang can bisa ninggalkeun eta moal herang awak urang batin urang kadeula geneuk malek meukeneh bae patokanana kumaha patokanana lamun diondang masih kena yang berkat geus naonan tuh kolot mantap mamakai jeung aya naon gara uang tip di hareupna ngaranna naon gara-garana tuh sia sok ngadepean kan aya teu kiaina di dieu sok ngadepean atuh sia mah ngisin-ngisin Jakarta tah mah eueuh di urang mah lah eta bagus gitu mata mah lain kiai jurig mah mun kadengen ku kiai Jakarta nyana nyerieun ieu lain nyerieun introspeksi diri nyan teu sideuk dakwahna ja dakwah mah patokanna dina Quran la as'alukum alaihi ajra je ulah hayang dunia tah satungtung masih kene kos kitu tetep bae jelema encan deuleu ka urang herang can jadi mutiara moal diudag bahkan meureun kadeuleuna urang teh kotok apan mutiara mah di laut ge di teangan ai teh kotok mah di meja ge dicempal dibalangkeun ye itu beda mantap urang teh rarasaan urang aing si mutiara apa teh kotok tinggal kitu bae menyan ngomong ka pamajikanna neng ai kakak si ibarat dunia luar mutiara apa teh kotok ku pamajikan age disebut teh kotok emang kunaon lah mana teh kotok we lah geus ulah ngomongna naon heula udah sok kitu atuh kieu-kieu ge pan urang hirup seatap untuk selama hidup kita kan kita satu atap jangan suka gitu neng kakak mah pelitan ih lain masalah pelitna naon deui pelit biasa aja kakak mah kawin dia tuh ulah pelit ongkoh kawin dia ulah kita pamajikan nyiksa eta kos kitu aduh lain kieu ye cak pamajikan teh kakak jasa kieu mah geus bagus jatuh imah teger kendaraan aya aju kakak mah kadeuleun aja jujur jeung adil salat teu pernah tinggalin penting tahajud bae aju nu resepkeun kakak ka jaloba kadeuleuna ieu mah beusi bae kitu kakak mika hayang ieu beusi kula mah sakadar nawaran bae
mandek nembong ke maksudna di jero hati kula mah ikhlas biasa kakak teh aja pun kakak kawin deh atuh kula mau balik gitu. Wah tsunami atuh mah. Ya Allah ya Rabbi Karim biasa jasa lah. Iya Kanjeng Nabi Nuh tetap kadenge ku celinga inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ditanya ku masyarakat dan nuai mana ngajakan bae ieu ka pangeran nu ngaran Allah nu gaib nu teu kadele ku mata boro-boro nu teu kadele tu pangeran urang anu dikuil pangeran urang nu di gereja pangeran urang anu digugumuh ku urang nu kadele nu gede nu leutik aya nu sedang aya eta ge teu daya teu upaya komo pangeran nu teu kadele kumaha ngurusanana coba eta pikiran datang ka poe kitu maksud mana naon sih ye ngajak ke kami tilu cek Kangjeng Nabi Nuh naon hiji ya qaumi ibudullaha ibadah maraneh kabeh ka Allah ulah ka patung ka batu ka kayu jeung ka makhluk. Pangeran nomor kedua malakum min ilahin gairuh eueuh deui pangeran iwal ti Gusti Allah. Katilu nomor katilu rempan besi aranjeun teu iman ka Allah ka pangeran anu ngadamel langit jeung bumi engke ku Gusti Allah bakal disiksa. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Engke mah jelas di yaumin azim kiamat imam memeh kiamat ke kuari di dunia bakal disiksa ku Gusti Allah ketika aranjeun kabeh teu iman. Ke no ieu ngajakan iman bae emang boga hukum naon si eta Gusti Allah. Hiji Gusti Allah teh kapan nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh nang nyieun Allah. Ayo kudu nurut ka Gusti Allah sebab Allah teh ilah wahid hiji pangeran. Hiji bae ulah dua ulah tilu. Ayo lamun hiji pangeran geus aturan-aturan hirup urang teh berusyariat hiji patokanna nang ti Gusti Allah. Maksudna ditah kumaha? Hiji ulah aya pembunuhan. Dua nomor kedua ulah aya pemabokan tilu ulah aya perzinahan kaopat ulah aya bangsa gep-gepan hiji be urang diciptakeun ku Gusti Allah titah nurut ka Gusti Allah engke bakal balik ka Gusti Allah disadiakeun di akhirat mun urang nurut ka Gusti Allah surga. No inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami maneuleum maneh teh horenganan edan anyar. Aduh, cakang Nabi lupa. Parah. Ieu kami ieu lamun maling bae ieu bakal disiksa ku Gusti Allah. Bener cakang Nabi. Mun zina bakal disiksa ku Gusti Allah. Mun korupsi disiksa jasa tamah. Coba nu bejakeun ka pangeran siksa kitu deuk kumaha coba ya Allah ya Rabbi cek Kanjeng Nabi kudu dikumahakeun sih kao ngaleos Kanjeng Nabi nu cul dicitra saudara-saudara sekalian jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku Kanjeng Nabi ngeneuli dong ngalirik dong sates ngomong edan teh naon coba eta. Ya Allah ya Rabbi di mana sektor mana nu loba jelema Kanjeng Nabi Nuh terus bae dakwah ngan sakadar dilirik nu inna lanaraka fi dhalalim mubin bahkan kabelah dieu nama diumumkeun ku jawara-jawara diumumkeun ku inohong-inohong malau teh penggede baik di pemerintahan boga jabatan luhur atau di kampung sebagai ketua kampung, kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade tuh nu edan tuh datang edan do edan geus dikitukeun teh heula Masya Allah seluruh rakyat pemerintahan anak rakyatna kabeh ngomongkeun sing hade besi di lembur aya nu edan ulah didengekeun saha marana nu sing hade besi aya si nu edan anyar leupas kade ya Allah ya Rabbi kitu bae cek Kanjeng Nabi nuduh ieu dipake karempan teh inni akhafu alaikum azab yaumin azim
rempan besi aya siksa dung ke kumaha kula lamun dipanggil ku Gusti Allah haju dipersilakan ka kula dek dikumahakeun nu kaum anjeun besi kitu doang coba-coba wayahna iman lah iman wow berbagai daerah geus dieusian ku tokoh-tokoh sing hade nu edan anyar sing hade aya dolalim mubin sing hade nuh ngaranna kabeh serempak kabladian nama disurakan asal Kangjeng Nabi nu edan anyar weh deuk kumaha coba Kangjeng Nabi nu ambo cek Kangjeng Nabi urang ngundang kiai kuari mah masih keneh dicium tangan sanajan semu ge sanajan semu ge geus pakeun deureuss keneh bahkan geus bangsa 10 menit teh ka eureun nya geus musyawarah tambahan tak kurangan deureuss keneh tah geus sakitu ya amplop nu tebal teh aja sekot kitu bae kurangan yuk kurangan geus aju geus baris urang bae jam urang tah mah geus lah pokona mah di jerona 10 juta urang cokot 5 juta geus aju di jerona cokot teh 2 juta geus tinggal 3 juta kuno ka 3 nemikeun dicokot teh 1 juta tinggal 2 juta nasib jore jasa teh mah kiai keur jore teman nasib deureuss keneh maksudna dihormati keneh lah urang mah masih keneh dibere cau bakakak segala rupa kadang-kadang datang ka imah mah geus basi masalah geus lah pokona masih keneh dihormati coba nuh mah nuh edan ya Allah tuman teh Kanjeng Nabi beuki tenang we ih aing encan kos kitu mah henteu senang Kanjeng Nabi horeng leuwih parah Kanjeng Nabi nu iyalah jang nyenangkeun Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 10 20 tahun ratusan tahun Kanjeng Nabi nu timbul innalanaraka fi dhalalim mubin cek Kanjeng Nabi nu naon tah maneh ngabohongkeun ulah sampai ka ngabohongkeun naon tah maraneh heranan ulah heran ulah ngabohongkeun jeung ulah diheran-heran anjaakum zikrun kalayan datang ka anjeun piuruk mirabbikum ti pangeran anjeun melalui lisan seorang lalaki mingkum ti golongan naranjeun kabeh yakni seorang lalaki anu sarua jeung maneh sakampung jeung maneh sakota jeung maneh sanagara jeung maneh bahkan maneh nyaho lahirna kaula nyaho gedena kaula nyaho kejujuran kaula ieu kunaon kaula timbul lahir ti kalangan maneh ti kampung maneh gede maneh nyaho ulin bareng gede belajar bareng dan lain sebagainya kok begitu kula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongkeun jeung heran-heran aya piuruk nu timbul ti kalangan aranjeun kula buktina nu diangkat jadi nabi jadi rasul kok diheran-heran dibohongkeun kunaon sih kunaon jadi kos kitu jak kula mah diangkat jadi nabi jadi rasul teh ditugaskeun ku Gusti Allah hiji liunzirakum ndek bare indar ka aranjeun kabeh nyingsieunan kade ilam tuminu lamun aranjeun teu iman ka Allah teu iman ka kaula sebagai rasul Allah bakal kena siksa boro di akhirat di dunia hiji nomor kedua walitat taqau jeung kaula litasieun ka Gusti Allah artina sieun ka Gusti Allah hargai Gusti Allah sehingga ku ngahargai menghormati Gusti Allah make kata aturan-aturan Gusti Allah cek Allah zina haram hargai cek Gusti Allah mabok haram hargai cek Gusti Allah maling haram hargai cek Gusti Allah membunuh haram hargai eta doang cek Gusti Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusti Allah laksanakeun menghargai hukum-hukum Allah etalah tugas kaula hiji liunzirakum besi kena siksa nomor kedua walittattaqau abeh ka sorga la'allakum turhamun abeh maneh dibere rahmat ku Gusti Allah sakitu kaula mah ngajak teh awas bakalna ieu turun siksa lamun teu iman teu nurut ka Gusti Allah didarengekeun ku kabehan teh ai tungtung nasareuri ai prak
fakallabu kaum kabeh ngabohongkeun kami maneh teh no inna lanaraka fi dhalalim mubin aturan-aturan maneh masalah aturan-aturan maneh sesat no aturan-aturan maneh mata akur jeung kahayang kami atuh eta makan suatu kenikmatan jeung kalazatan kahirupan kami sebagai manusia kahirupan urang sebagai manusia mangpang meung pengurang di alam dunia teh dibere sehat dibere kaya dibere segala-gala tuh awewe mantak naon kurang gizinahan ieu hayang mabok mantak naon aya harta batur dipaling mantak naon urang ka batur bau nu habak eta lah kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Nuh nu mantak pakadzabu teu hakur maneh mah jeung kahayang kami masyaallah. Kuari ge naon bedana ketika orang nyampaikeun Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah masyarakat ulah-ulah kabeh sa Al-Qur'an tentang kisos tentang zina bae loba nu ngajebian tentang mabok loba nu ngajebian tentang maling jeung korupsi urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ku seluruh pemerintah nonggengan kiai ya buktina korupsi kabehan geus dikit makin menjamur makin tambah dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi kolusi dan nepotisme ternyata korupsi makin menjadi kamari mah korupsi teh ngan di luhur meja kuari jeung meja-meja dilegun deuk kumaha coba sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua geus ulah didengekeun kiai dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim ngan sakadar nyampaikan kanjen di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya. Pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan gerak ulah loba omong turunkeun habak siksa. Sareng gitu. Ya buktinya bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sakali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia para raih urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh ternyata kadilna buang kawarah deui tambah deui tsunami Pangandaran 1 menit 2 menit makan dibanding-banding woi Pangandaran mah teu sabaraha dibandingkeun jeung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu tambah deui Padang ngegebrus beus tambah deui nu laletik Sukabumi tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut Cianjur dan lain sebagainya ieu sebagai warning dimimitian ku galunggung baheula terus bae datang ka dieuna lain salaladar engke mungkin bakal dibere siksa leuwih dahsyat masyaallah ngan untung Allah teh nenden wali-wali Allah di provinsi Banten aya wali Allah di provinsi Jawa Tengah aya wali Allah provinsi di Jawa Barat aya wali Allah di provinsi Jawa Timur aya wali Allah berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara ditenden di jajang penguat supaya penting teh nya hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna dakwah teureun-eureunnya nama terus Mancala Putra Mancala Putih kadang datang ke kiai ka ustad ka tokoh masyarakat ke pemerintah terus bae salagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah barinya nama nyulusup teu kanyahoan beungeutna ge teu kanyahoan urang mana mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana atau aslinya orang penduduk dinya terketahui kanyahoan ieu mah rahasia Allah selamanya na terus bae dakwah insyaallah ngan mun geus buang kawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta lamun geus dikitukeun boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun diberi anugerah mah pan urang ge hudang kapan Gusti Allah teh henteu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina lamun wahyu ka rasul jang halayak rame ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam ketika nabi ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa
la nabiyya ba'di deui nabi sabada kaula cek Kangjeng Nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris Nabi wali-wali Allah solihin titah kumaha ngadatangan anak sak Gusti Allah ya Jibril akim fulana ya Jibril numpulana hei Jibril hudangkeun si anu hei Jibril heeskeun si anu kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah peutingna si eta hamba lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat nabi rasul aing yeun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana kadang nyanana mah susah kadang nyanana mah gering kadang nyanana mah terhimpit teu boga tanah teu boga imah kadang teu boga tapi nyana memikirkeun umat hudangkeun Jibril aking fulanan hudang mandi wudu tadarruk ka Gusti Allah pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor di antara jelema-jelema nu terlena di dunia jelema nu keur terlena ku makhluk jelema nu pohoan ka aing udangkeun si eta mah keuna tadarruk ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia sibuk soal makhluk sibuk ku nafsuna jeung ku setan nyana cal bersih toh udang malaikat Jibril tugas anim pulanan heeskeun si anu kunaon Gusti mah kedeh teu hayang aing ngadengekeun soranganna sebab pabelit jeung urusan kaum pabelit jeung urusan sawah pabelit jeung urusan resin pabelit jeung urusan batu pabelit jeung urusan cincin unggal penting kieu bae heeskeun habak dek aja Pak ayo Kiai anu geheeskeun lantaran nyana kreditanna calang aing kohol segala ngredit segala naon boga showroom segala molorkeun ulah keur tahajud berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril bahkan malaikat Jibril amanat ka setan-setan tumpakan habak tumpakan ku setan digegeupan ku setan pas aya nu adzan ge dicocok ulah kada kadenge begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beuti tuh cek setan setan lagi gila setan tuh tinggal introspeksi diri orang ai orang bagian jelema nu hidup hudangkeun apa bagian nu diheeskeun coba tuh kan sia ngomong sorangan diheeskeun cak sia lain sabaraga mahal teh hudang ti penting teh jalainang urang sakitu keur ngeunaheunana hees kok hudang nang saha bahkan kakarak setengah jam kau hudang nang saha anu sajam kau hudang nang saha kadu kudaek nang saha kebersihan jiwa urang lamun lain malaikat Jibril ngudangkeun ka wali Allah wal bisa ya Jibril akim fulana ya Jibril anim fulana masyaallah malaikat Jibril kieu bae kamari mah ieu teh diudangkeun nyeukeun can ka Golkar mah ieu barang ku ari ka Golkar cak Allah anim ulah diudangkeun bener barang asup ka Golkar teh hudang-hudang kiai belon teh kiainya ya hadina aing teh jadi kiai atuh jadi kiai belon ge 2 kali belon mahal hudang Allahu Akbar beda hudang si ieu jeung si itu lantaran si ieu mah diangkat jadi wali Allah kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk Gusti teh khaliq ketika Gusti khaliq abdi makhluk berarti abdi teh Allah deka Allah ku Allah di jero Allah naon pangaboga abdi atuh lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya nanaonan fana nya di dinya nu aya ngan Allah ngaetalah anu ku Gusti Allah tita dihudangkeun melalui malaikat Jibril ya Jibril agim udangkeun saprovinsi hiji mah aya ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih ngan teu nyaho bae urang mah dengan cara nyana lah nyana dakwah ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah nyanana keur aya di dinya bejakeun Jibril indit kitu di dinya ulah di dinya seakan-akan nyana nanya ai kitu dek naon dek disiksa lembur eta
Masya Allah nailah sarua bae mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah berarti iyalah sumber siksa nyana nentang ulah make Al-Qur'an demokrasi bae ieu mah keur carita masalah atuh kas kita ngan siap-siap disiksa nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon teu make Al-Qur'an teu make Al-Qur'an minimal hargailah Al-Qur'an atuh komo geus aya bahasa Al-Quran sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia. Soekeun sungutna. Kadi sia kadi soekeun. Gelut-gelut hayang jeung aing. Ji aing mah ngabela Allah aing mah ngabela Allah. Paeh ge sorga sia paeh jahanam sia. Di pangheulana urang jeung eta. Ajung nentang kana Al-Quran. Ih kumaha ieu coba. Masya Allah Karim. Kemudian kebelah dieuna jeung jawara-jawara mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu hujung urang sieun wah hayu bae sakemampuan urang bisana diondang dulur lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa aya teh bisa mah tuh saboro dirinya bae kok kitu amat ge lah abeh salamet ieu mah pamarentah lamun bisa mah ulah korupsi mun bisa mun teu bisa atuh sabodo di dinya jaku lagi sok bagian ieu teh kiai bieu jasa teh kiai bieu jasa teh masyaallah nah kumaha Kangjeng Nabi nu dakwah terus-terusan da'autu lailan wa nahar kaula terus dakwah ngajak ka kaum kaula peuting beurang peuting terus-terusan ternyata fakadzabu wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim mubin tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti Maha Uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti diangkat jadi rasul ku Gusti abdi dipasian mujizat ku Gusti kemudian nabi dakwah Gusti Maha Uninga da'utu qaumi lailan wa naharon waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti Maha Uninga abdi sarontos sabaratus tahun nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan nggak aneh-aneh ka abdi ngabohongkeun ka abdi sia mah jelema aneh teu akur jeung kami sia mah jelema aneh teu akur jeung kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu maneh mah henteu kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia maneh mah lain maneh mah heran teu akur jeung kami diheran-heran Kangjeng Nabi nu mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjakum dzikrum mir rabbikum orang mana mah jelema aneh nu geus lah kaditu indit Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan tapi ternyata ke panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doang ngan tidinya tuh Nuh kuari mah geura nyieun kapal maneh sok nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh dititah nyieun kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titah nyieun kapal bae Kangjeng Nabi Nuh teh ngan ceuk Kangjeng Nabi Nuh aya nyieun kapal mah pan aya kapal mah bakalna di luhur cai berarti kaum teh neuk dikerem ya kapal Kangjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India di antarana kayu nu dijieun teh ieulah kayu koka dijieun kayu koka gede kayu koka teh kos di urang mah jati gitu dijieun mimiti ku Kangjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gololede atuh umat kang beh kaget Nuh beuki edan bae nuaran kayu cenah bejana neuk nyieun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat jae parahu mah kuduna ge di laut ieu mah Nuh nyieun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana berarti jelas edan
dituaran ku Kangjeng Nabi Nuh geus dituaran dianto peulah lantaran aya kulit Nuh keburu paeh tah sia yen kapal sorangan bae kayu-kayu geledek Nuh atuh maning akur jeung urang sakaum bener oge kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun begitu geus dituaran menang sabulan menang 2 bulan langsung poek hujan barang hujan karendem geus karendem hujan sakadar jangan ngarendem doang tamah masalah tau masyarakat mencan kakerem kakarak hujan yang ngarendem kayu doang di leuweung atuh baseuh kayu teh geus baseuh di dinya jelema arasup ka dinya urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun jasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu Kangjeng Nabi Nuh ye bebo budak kayu aing diisingan ku sia lapor Kangjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah Gusti eta kayu geuna ulah loba omong no aya rahasiaan tempokeun bae atuh Gusti sugan teh mah abdi meunang we lah ulah hantapeun pohara jasa diarisingan horenganan eta aya rahasiaan geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kangjeng Nabi Nuh ku manuk beden nu beuki tai jeung kulit-kulit tinggal Kangjeng Nabi Nuh seuri bejijah heunya capek urang mun ku urang sorangan mah horenganan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeuleu manuk lalapar keneh kurang keneh parab pohara kuari malah lesan di cek Kangjeng Nabi jauh mantap ke loba tatanya Gusti Allah aya rahasiaan tuh kan mantap Allah maka bege aya rahasiaan boro-boro naon Allah manyin reungit bae aya rahasiaan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3 mah tuh mah semen iyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit namun loba reungit atuh produksi aing laku nemantak ke singgah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya di antarana dokter teh kapan maksudna mandek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat damat Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter kuari dokter nyiptakeun rumah sakit duitna meunang ngahutang di bank 1M 10M 20M 100M mulai kuari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank maka nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing geus leupas tina maksud asli geus lain maksud endek nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa kuari mah jadi dokter teh teu maksud deuk nyager-nyagerkeun maksudna deuk bisnis hayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter nyen klinik nyen rumah sakit keluar tina keaslianna tinggal tunggu siksa mun teu di dunia di akhirat titipan amanat ilmu kedokteran dipake naon ku sia ja aing nyaho cak ku si Allah teh maksud sia nyen rumah sakit di dinya nyen rumah sakit di dinya ja aing nyaho sia teu maksud ndek ngabeberes masyarakat nu jelas sama sia deuk dahar ti jelema gering bengok sia di tengah-tengah penderitaan masyarakat justru sia meuli mobil bohong Malik nun saya dia dokter kamana ke bodoh sia dah atuh ampura Gusti malaikat Malik ge kudu tatanya keneh wae tugas sia dokter seret brus keluar tidak kasihan Kiai gitu keneh aing amanat ilmu Al-Qur'anul Karim ilmu aing sampaikan ku sia
lantaran kadang-kadang sia nyampaikan nu ngadengekeun leuwih bisa nyumponan, leuwih bisa ngamalkeun, leuwih bisa ngawadaan karena ilmu nu disampaikan ku sia. Sampaikan. Tapi awas sia nyampaikan anak maksud sia anyao. Sia karangkas betung dari tahun. Anyao sia balik peting lesu. Tapi kan maksud sia ayo naon? Nah sia. Balik. Naon Gusti? Ya kiai kadarakakeun. Manya cak malaikat balik kiai dikadarakakeun Gusti. Bawang seperti yang naon. Pan sia mah ngajaga neraka teu nyaho keur karangkas bitung sia mah. Emang aya rangkas bitung? Aya. Geus sared. Aduh, punten Yai. Urang dipuntenan ku malaikat Malik izin diasapun sing ade. Aduh. Para aulia Allah, para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampeikeunana saat mana jeung kumaha rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantarannya sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai diberi ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teu diberi ilmu bodoh sia lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia dijuluki sia sebagai warasatul anbiya diomong ku jelema mama dibejakeun dina disebut ku jelema sia teh abuya ku batur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampaikan amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia ngeri urang mun inget kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke urang teh bagaimana naon ilmu sia abdi pake ngebagahan ngaji berapa tahun oh aya catatanna di malaikat ngomong siap ayo asana mah abi ai dakwah temarin ai 30 tahun mah ka mana bae keliling mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang ka Rangkas ka gunung ka ditu terus bae sia daek tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sia kituna nyaho aduh niat sia kumaha niat anu ye niat mah abdi doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing kaisinan sana aing kaisinan ya aing kaisinan ya ajun mantak embung ge tadi ondang teh si isinan yang kayak aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui hendak kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh ieu sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi neuk api-api teh nyawa bae tolol sia tah ieu urang lamun di sidang kos kitu sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia
siapa kelola eta baik anak abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ayo atuh abdi peduli ayo abdi kampanye di Golkar didinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo pernah dibere motor abdi teh jadi berat asana naon deui janggina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya nah dirinya kene kecara kanan Golkar Masya Allah orang dia bakal kos gitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ge urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat-niat urang bakal dibukakeun ke mantap gahajuna masararieun Inggris jasa iya efek terus ngefek ke para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang-mungpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kuduna mah beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan geus terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai mah kesempatan maca koran mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun unggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia-sadiakeun kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu Masya Allah nah iya mah para rasul kebenaran orang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha anibudu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh rabbi wa rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi majal geus nyaritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya maja Gusti mah uning nganyaksian ka naon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu tuh ge la tiradu alaika moal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya
Acena kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura tu painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu ja Gusti boga kewenangan mangakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah Allah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil teh supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok embung ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunaan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh ayo alhamdulillah anjeun bener Isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener oh nu disumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep tuh wow geus senyum-senyumnya na urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak ore tapi bener ge bener bohong nah. Langsung tararungkul hak bener kabeh ngan anjeun Isa bener-bener na nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong nah aju anu bener-bener na anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul para nabi para wali bakal diberena ieu adalah kamangfaatan mangfaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing kololok sing kolocor caina engke di akhirat teu kudu make wafin teu kudu make paralon engke ngolocor sorangan heran engke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar di handapeunana di luhureunana di mana bae membuat indah suasana
angin-angin limbah di itu mah bararau bentek itu lain sorga sama kos gitu sugan angin henteu sejuk teh aya pokokna sarengit gitu di sorga mah ieu cukup bae tajri minta tihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang gesok nyieun kokorolokan di imah teh osok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah ai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acar neuleuh ka gigir aya sakopi belah dieu aya apan saletik-letik ge lah masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak woi luar biasa cek teu kurang gula Kak ento cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing jete digulaan ku aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik yang ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom waduh kehujanan kayu mau bisa masak neuleuh kapang beasan beas eueuh isuk-isuk udang teu mandi cileuh sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya Kak sedang eta gulana pahit lain kopi meureun gimana jak kopi Kak kapal api ieu Kak kapal perang teman kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ieu kajian kumaha ge eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban eueuh masalah Masya Allah ngeunah eta mah segeta nyulusup ka jero hate masing-masing set hidayah bentukna nyulusup ka jero hate set asa ngeunaheun ngaji teh Kak minggu hareup ngaji deui tah eta tah mahal tah bebe jaka babaturan ngaji deui isuk mah angkuran asana tentrem belebah mana tuh sia tentrem eta nyaho aing teu ngartingan tentrem berarasaan teh jadi sia minggu hareup deuk ngaji deuk biasa aing mah kajian kumaha bagus eta pas betingna di SMS sia hayang boga kauntungan yang naon bisnis ya teh ternyata ditanggapi isuk cenah deuk aya pertemuan jam sabaraha mun bisa mah isuk jam 8 boleh deh aduh kamari cenah minggu hareup aing ngaji deui eleh ku bisnis Masya Allah anu kamari henteu mah teu ngomong-ngomong sia giat amat ngaji aing mah tuh naon deui cek cenah teh bangunna sia mah tanpa pamrih amat cek cenah giat ngaji batur can siap cenah mah geus siap
tanya deh di majelis awal amat ya puyeng naing di mah dicarekan wae pemajikan aing galak ya aing mending menghindar ngaji lah dua nana tuh beres kabeh coba juga Kangjeng gitu ayah sorak daya ayah huruf daya langsung ku Kangjeng diucap ke ditarjamahkan ku Kangjeng dibacakan ke diartikan melalui ucapan Kangjeng Jawami'ul Kalim ditarjamahkan ku para ulama-ulama jadi tersambaraga tuh narjamahkan Al-Quran teh lain make otak sorangan man fassara al-Quran bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar sajelema nu ngartikeun Quran ku pikiranna sorangan sarua jeung ngamparkeun seuneu di neraka jang sorangan ngamparkeun seuneu ngahurungkeun seuneu ditiupan ku nyana jang meuleum nyana sorangan entak siga ade urang kudu boga guru ngadengekeun kumaha tafsir ngetafsir naon ieu teh nu dihartikeunana kabeh urang jelas ku ari ku sorangan bae tafsir ngaharti-hartikeun ketika geus teu akur jeung situasi kondisi malah dek dileunitkeun tidak relevan lagi atuh kalau orang nyolong dipotong tangannya gimana itu tidak manusiawi emang hukum nang manusia dagorkeun habak jelema kos kitu ieu tihang tah ieu hulunyana deg beres atuh hukum matau kifi pamuruk syarah dek datang ka mana urang nurut ka pamuruk syarah ulah haju urang nyalahkeun waduh ayat itu sudah tidak relevan lagi budak pohara jas gara-gara ayat itu dagang gua jadi mundur emang kenapa ya kredit kagak boleh ngutang bank kagak boleh ini sih gimana itu Quran nggak akurat otak gua aja tolong tuh otak sih otak tempe diakur genjing Quran tuh endek geko gua kenapa ya masih belum nerima aja sama Al-Quran coba gua ngedeketin tukang karung nih gua barangnya konsultasi teh sarua sama gua juga katanya orang yang sarua beloon atau mati konsul lah kamu nerima sadar lain ngoreksi diri endahan nyalahkeun Quran geus ke malamun anu kos kitu rante seret bawa ka sumur pareum cor ulah kena hirup deui geus beres cenah tama profesor profesor tinggal profesor kunyuk maksudnya sing sadar nang Allah adapun dipakai jeung teu dipake urusanana tambah urusan kurang sadarna urang ulah aju nyalahkeun iya hukum had syarikoh dipake teu dipake di Indonesia karena di Indonesia lain negara Islam negara demokrasi kapitalis tapi kudunya orang sebagai umat Islam dek presiden menteri gubernur bupati komo erat mah polisi abri kudunya hukum Islam teh kos kieu hore ulah aju teu akur jeung nagara kunaon dibahas-bahas teh si Ki Uci goblok amat jika dia sia goblogan sia teh goblogan aing ayo sia urang adu goblok ayo ih sembarang ngaji badak alhamdulillah di Cilongok mah
abri ngaji, polisi ngaji, hayangnya abri nu mana cenah kieu? Abri nu geus teu kapake, polisi nu geus teu kapake. Aduh kapake kayak tilok ngaji, tilok ngaji. Kiai ge anu masih kapake ku pamarentah mah tilok ngaji. Puyang aing ngadaikeun kieu uji mah jakna. Ieu haram itu haram. Kelah ke cenah sakedeung deui. Keburu modal sia. Parang sana umur diatur ku sia meureun. Ya ieu sadar nu hese ge sadar. Hayu urusan dipake jeung teu dipake di negara urusan inohong. Nyana tapi urang kudu nyaho sebagai umat Islam abeh urang teh bisa ngukur oh negara teh teu make. Berarti engke di akhiratna ieu kumaha anu teu ngajalankeun hukum Allah. Tanyakeun engke kepada rumput-rumput yang bergoyang. Oh. Tanyakeun eta sih lamun teu make kitu kumaha. Nah, geus ke dijawab. Kuari mah asal nyaho bae heula. Bentuk negara urang teh lain negara Al-Qur'an. Negara demokrasi. Kekuatan terletak pada rakyat. Mentak dipilihlah ku rakyat lain kerajaan. Teu meunang turun tahta ka anak lamun rakyat teu milih. Ajunu milih nage kudu zirra'yi wal akli nu ngebogaan wawasan jeung akal sempurna. Ulah cara zaman Soeharto di zaman Pak Harto muriang di rumah sakit ditanyolok. Buku jelema diimpus. Mikiran awak sorangan ge nya geus puyeng didatangan ku lurah ku camat. Pemilu aya milih boro-boro milih aing ngagos geus tojok tak kusia tojok tah lu mana geus ka dieu leungeunna jos Golkar zolim kapali yang ngebuta ayo ka dieu enak teu nyaho sia ieu keur pemilihan umum emang eta ka dieu sia ulama teu bisa neuleuk kajan tungtun ku aing sia milihna ieu ka dieu ieu dileungeun sia tajokeun Golkar deui. Mantap kiai nu ngadukung Golkar ngadukung kezoliman. Deulekeun kiai ge nu ngadukung ka Golkar deulekeun. Eta zaroli perjalanan lain ngaulah-ulah ka Golkar, lain ka hayu-hayu ngaritakeun zolimna ka arti ku beungeut sia. Lain ka Golkar. Oh, aing mah eta mah partai. Dik henteu mangga aing mah nyaritakeun teh zolimna. Sakitu. Masya Allah masih kena didukung kene bapak buah zolim sia. Mantap kiai boga ilmu rukun wudu tidak ilmu ngadengekeun ku sebabnya asup ka Golkar ulah nyalahkeun ka masyarakat ulah nyalahkeun ka ilmu nyalahkeun ka kazoliman nyana mandakang ngazoliman bahwa utai sapong iku dakanga ka ngakong ka ngadukung mandakanga bahasa naon sing teu kieu dakang aing teu nyaho di Arab di Spanyol tah eta kos kitu si haden mantak urang teh katitipan ilmu santri ustad kiai mutiara ngendin mutiara nasing hade mahal teh mutiara teh selama dimulai ke urang ketika mutiara geus dijual dipuri di sisi jalan lain mutiara pasti plastik mentak lamun kiai dijual dirina ka Golkar kiai plastik tuh ngade ulah mah pacar gerget ka Golkar cenah kiai mah gergetan nambat ka Golkar lain ka Golkar aing mah ka kabeh wabeh aing mah berdek
gara-gara kazolimanana. Nah balik deh jadi mah barodo pan ngajina. Wah cenah so amat kiai so pinter jasa jatuh emang pinter sih emang. Maksudnya dibandingkan yang monyet mah tuh pinteran ai juga ente mah pinteran ente maling nama tuh. Lu pinter iwati Allah hanya milih-milih na urang. Kapinteran mati Allah ulah sok pinter, sok hebat, sok jago ulah nu Allah kabeh nganrapkeun na praktek hese. Dipilihlah ku rakyat nu boga-bogaan wawasan maju ka hareup. Maju negara, maju bangsa, maju agama. Sanajan negara orang lepas di agama, praktekna moal lepas di agama sebab kabeh ge beragama. Ketika teu akur jeung agama pasti marah. Pasti marah. Saha nu teu marah lamun agama dilecehkeun. Saha nu teu marah lamun agama dihina. Sapopoe Quran dibaca, dihartikeun, nu mantap kurang ngaji ge hayang paham tentang Al-Qur'an, di sisi lain aya jelema nu ngalecehkeun. Yo, lamun deket diseret ku urang. Urang taran jauh bae urang. Deket mah we teu anis berapa. Basa teu bisa kitu. Malah geus deket leuwih harenges, ukuranna paeh hirup. Jelema beriman mah gitu kabeh gitu. Nah, jadi di negara urang mah lain negara Al-Qur'an. Kaitan jeung agama nyana mangan sakadar politik, budaya, ekonomi bisa gitu bae. Jadi tekan teh kumaha perjalanan roda politik, kumaha perekonomian, kumaha perbudayaan, geus sakitu agama mah ieu urang masing-masing. Tapi pan praktekna ya tetep bae pertalian jeung agama. Ja urang mah Islam ketika aya ekonomi di satu sisi negara mah memajukan ekonomi teu make agama, urang mah kan milih-milih sebab urang mah make agama. Bener henteu sejak agama. Ketika bertentangan tak kuat-kuat negara mah memajukan negara dengan perekonomian internasional, tidak mau tahu ribaan, urang mah tetep bae make aturan ke meunang teu kukuran selamana kitu bae. Selamana kitu bae. Negara urang teu make aturan Al-Qur'an maling paling tangkep sokeun penjara beres. Tapi urang mah mikir, oh sebenarnya mah lain kudu ditangkep di penjara, potong leungeun. Berarti negara urang teu make aturan agama. Nyerahkeun ke kanu boga kewenangan waktu ngajabat ke di akhirat nya ditanya. Nah kunaon maneh? Cek Gusti Allah, para pembesar telah melakukan aturan-aturan agama. Hah? Belum. Kami hasil daripada keputusan DPR. Kurang kami untuk memberikan maneh, untuk memberikan sebagai tosor memberikan ke negara. Kami dibentuk negara demokrasi. Nangsa ngebentuk negara demokrasi. Nang kabehan. Kabehan berarti aya kiai dirinya, aya ki fudoli. Dan aya kiai-kiai lain. Tampang ya ki fudoli. Satuju. Abdi mazhab 7 bae sebab abdi sok dibere ala kadar. Oh. Cak ke Gusti Allah malaikat pangringkus ke. Ringkus rantena nu rada gede. Sarua. Mantap minimal nyaritakeun. Urang teh nyaritakeun berarti urang teh hayang ieu tah dilakukeun. Adapun teu diterima urusannya urusan urang urusannya nyaho mah kudu. Cenah kiai eta mah jan teh dilakukeun ieu mah palebah ngaji ieu mah kulo mah dek hadir tapi dek KSB. Jan teh dilakukeun ieu jadi teu mangpaat. Kulo mah ngahadir mah hadir di KS. Iya tuh sia mah lain ieu GSB ieu.
lain perbaiki ge kadeuleun aku aing SP aja sia mah atuh masalah nu bebeja tuh sia ka majelis mawa anggel mawa kasur enggeus mau kopi ngarokok beres ngaji keneh teh ge kos kitu ge masalah teu kudu mawa anggel cenah ge kula mah bari diuk ge bisa hes sia mah tapis burung geus tapis jasa jara cek no tunduk teh kiai goblok cenah sakit aing tungtung nama bae tunduh kayak gaya deh ya tuh tenang bae ya Allah ayo urang menyaritakeun hukum Al-Qur'anul Karim patali jeung fikih ngagasa barang ngagasab hiji barang Zaid teh ngagasab hiji barang kieu barang tenang barang mau mobil barang, motor barang, sawah barang, imah barang, baju barang, nu ngagantung barang, anu sok senyum-senyum barang. Oh, sebab mantap kaji pendi ge sok ngomong dari barang tuh. Gitu. Maksudnya karung dah mah. Ya Allah, teh barang teh Pak Allah karim. Zain ngagasa biji barang kemudian ditenden eta barang teh di hiji tempat kemudian nung digasabna teh Ki Umar ngalilimpi ieu barang aing eueuh ieu ka mana barang aing ieu ka mana itu ditaliti ku Ki Umar ja aya di imah Ki Jae Zaid maling motor dibawa ngagasab jeung maling beda setik ngagasab jeung maling beda setik okos kiai jeung dukun sarua kiai jeung dukun teh ya beda-beda tipis. Ieu sarua ai maling mah nyokot barang kemudian dek dimiliki maling. Ai ngagasab mah nyokot tinggi barang moal dimiliki dek dibikeun deui irah bae. Ngaranna gasab beda setik. Keluar ti majelis dula deuleu ngeuleuh sendal nu bagus kemudian dicokot maksud dek dimiliki maling tapi keluar di majelis dulu sendal pakai hilaah kayak badak dikadinyakeun deui gasab beda setik tuh ganjarana cenah kiai saruan teu lain ganjaran atuh sia mah kos kitu ganjaran sia mah dasar hirup di negara Indonesia anu teu adil jadi dibalik-balik siksa jadi ganjaran jadi siksa emang sia membeureun dasar pamarentahna tolol atuh sia ge kabawa tolol atau cak pamarentah rakyat heula nu tolol kalak aing cak rakyat sia heula nu tolol
kakarak aing milu ka sia. Ih cek pemerintah sia rakyat nu tolol. Aing milu ka sia. Datang ke Abu Nawas, cek Abu Nawas sawa-sawa. Sarua cek Abu Nawas. Tolol kabeh. Tuh. Zaid ngagasab motor. Simpan. Selidi ku Ki Umar nu bogana. Ternyata aya di Maki Zaid. Nah, ieu lamun dicokot deui ku nu bogana. Dicokot deui teh maksudna digasab deui. Ki Zaid ngagasab motor Ki Umar dibawalah ka imahna. Kemudian menang saminggu diteliti ku Ki Umar aya di imah Ki Zaid. Ki Zaid na keur hees atawa keur eueuh motor dicokot deui ku Ki Umar nu bogana. Eta tah kumaha tah kos kitu tah. Nu bogana nyokot tanpa bebeja kan ngagasab. Eta teh kudu dipotong atau henteu. Walau gosoba mun nyokot teu bebeja ngagasab. Hirzan barang simpenan nu disimpen di imah nu ngagasab kapanggih ku nu bogana dicokot digasab lam yukto malikuhu teu kudu dipotong janu bogana ieu nu nyokotna ge. Kudu atuh. Masya Allah. Kaharti jasa kurang kos itu mata. Kaharti. Loba nu kaharti tapi aja poho deui. Kaharti keur ngaji mah bener. Datang bae ka imah poho. Ih, poho kula cak ente teh gitu. Cak nu saurang kula ge kitu. Orang kabehan. Ngaji mah kari itu tah ngaji mah paroho bae. Ye ente lamun teu poho bae atuh cara di kiai kabeh. Dari kiai aktorna mah poho. Kiai ge pohoan ieu. Ya kiai ge pohoan. Emang kieu teu pohoan poho. Sarua bae kiai ge poho. Keur ngaji mah ya ulah sok nerima duit ti pamarentah benar. Padahal di podoli. Panggil bae ke pendopo. Cokot, caknya poho. Lain podoli iyo lain ente mah asal lain podoli bae dedeuna ieu bae lain akur ngaran tapi akur awak. Atunya na teh ya berarti mah tinggal newak bae. Masya Allah. Tuh gitu. Wa kadza ajnabiyyun fil asahi. Kitu kene nu malingna batur nu ngagasabna. Atuh teu kudu dipotong leungit. Sebab maling lain nu nyana, ngagasab lain nu nyana. Zain ngagasab motor Ki Umar dibawa ka imahna. Maksudna kan endek dianterkeun di iraha bae gasab kitu. Beda jeung maling. Maling keneh ngan henteu pati pol. Maksudna ngamilikina teu pati pol. Lah sakira kapanggih mah kudu boga dibikeun deui. Mun teu kapanggih masa bodoh ku mangke wae. Atuh maling keneh tah mah. Bawa ku Ki Zaid ka imahna disimpan. Jol. Kadeuleu ku Ki Bakar. Eta Ki Zaid bolak-balik bae make motor Mio.